Di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kaituna kumaha tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tabii bisa dua bisa tilu teh ma artina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek eurih bohane bogore di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bager teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg teun antep cenah mandiri. Di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kaituna kumaha tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tabii bisa dua bisa tilu teh ma artina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek eurih bohane bogore di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bager teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg teun antep cenah mandiri. Di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kaituna kumaha tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tabii bisa dua bisa tilu teh ma artina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek eurih bohane bogore di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bager teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg teun antep cenah mandiri. Di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kaituna kumaha tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tabii bisa dua bisa tilu teh ma artina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek eurih bohane bogore di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir